aing kadang-kadang ya pocong stres Isu-isu matu ke puskesmas. Pocong ke puskesmas ini kayak mutasannya. Gampang lamun pocong mah dak kituna ge lamun aya pocong tong sieun tewak. Tewak kan pocong mah tara make sapatu kan. Pakaian sapatu budak nu hurung teh nu kasadang. Tong sieun kan anu lucu kan ketok. Ini betul-betul bener pocong. siapa mikir pengangguran pocong di sepatu budakan. Tapi aya si Juling anu geus sarjana kan. Wah di mana jangan adanya Sekolah ge. gua sekolahan sama gua gitu ya. Eta suster ngesot. Kita jadi suster ke model besi ke segiji manehna. Siapa? Tapi tenang suster ngesot mau datang hari 5. Wah kenapa tuh? Eta khusus di rumah sakit. Kalau mau ada yang datang ke imah benang ngesot dalila montas jalan atau ngantre. Modal. Di rumah sakit kalau imah warga teh kudu nyebrang jalan. Dalam kali esot katinggal mantin puter. Kita sudah biasa ayahnya oke di rumah sakit kuat tensian tenang we agar aja tuh suster gesot naik mobil suster milu di mobil truk saya naiknya sama nyekelan sendal kadang-kadang itu suster gesot pakai sendal syukurnya kalau orang minggu itu udah kita balangan lagi di pasar Tonggeng pasar Tonggeng nyahot tuh nah pasar Tonggeng anu sisi jalan teh lamun balanja teh ngarompe sisi jalan ngampar teh kudu sisi jalan ngurus sok aja sambil pasar Tonggeng lain dia orang nanya ke ibu-ibu ibu lamun baga hutang heuh dibayar ku salaki atau teu wah gelok kan hutang dibayar ku salaki atau gitu cek orang kan dibayar cuma tuh duit dia bayar ku salaki kurang diatur kenyakan ke salaki hutang tuh duit lah juga hutang ke bank udah 2 batang ke warung salaki saradek pakai bayar gua edan tega apa di sini tuh nanya kos gitu atau tanya dibayar bisa lagi maksudnya pak bayar bisa lagi ya bayar bisa lagi lagi di upload orang nyanyi lah kan jadi aku tuh juara kahiji lomba nyanyi di acara Smackdown iya jadi Smackdown kalau itu menang hadiah milihnya serangan dari pasar Johar kalau itu mau beli hadiah jangannya kan sok atuh dia ada orang kakak di kemarin berarti bisa nyanyi itu pan bahwa itu pilih di Trans Tundu Trans 7 terus aku berarti di ECTNK biar cekati ya kan ete umin terakhir di goblok TV global sudah goblok TV kayak gitu nyanyi banyak kan sok atuh nyanyi kongan oh nyenaon bae mah bisa na sok ini Australia teh naon pemandangan ngedakeun garantes hate sebat-sebat telur ebo atuh bakal kaki kitu ge atuh di Karawang mah bawa atuh di lembah mana mah buat barbar kan duit sendal balik teh buat benang setengah karung kan dagang bisa dagangkeun sebelah kalau coba teh kencak kabeh pemandangan ngadakeun garantes ate bobogaan bobogohan jagung bobogohan ngabogaan cita-cita can ngelakeun
rek murah kan. Kali mah tarik teh buat ngajelang bukan, apa karep tanggung. Kanggo nolong. Oh, di puluh budak disangka permen Yupi. Saya cetak lak-lakat aing goblok ka dieu. Tapi secara kapan-kapan deui gitu ya. Eta budak diamparan teh diuk Cang. Buset teh makanya untung lalaki. Apa we? Lamun awewe diuk dina taneuh pamali teu meunang kan. Nah gitu. Ya eta bisa kacangna jadi. Kita sirungan dulu si goblok. Tanu paseur kieu mah. Keur kieu aju aing pelantung. Aduh, ini latih mah jadi buahan. Si goblok. Anu lalaki mah teu meunang diuk dina karung beak. Nah, kunaon tah? Ya eta bisi beasna beak pacokan manuk. Bisa makan menuk belengkok bajur. Eta sisi beak kan sisi. Moyo cupnya merangsang murid anu. Kalau ngomong-ngomong kanyut. Hei, jalan. Eta bisa kacepnya awewe murid nafsu. Menghayati buat yang atel lagu gitu ya terus kok atel dirinya nggak Ciput tak buka kan? Ciput tak buka kan? Wah, gagat. Nah, tanya tak tuh set untung gawe tak ya tak ayah Oh, beri beda lagu na cepot. dengan dalam lagu Patro, ay tak modok mah teu saking. so nol dikerembus kabeh di motorna teh Gelo China China Gelo China China Gelo China 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 mana kopi na kopi na kopi na hayang China kopi na hayang Gelo China China Gelo siapa kalau nol lagu keun wae ya lu China saya kopi segala rupa putih kopi na hayang China mana China Minum. lebih baik air putih saja. Oh, awas nomor bagong. Sini baru cantik. Bagong lu. sedang ke bagong musik ada hidang pula nah pukul setengah tenaga teh coba gitu Waduh. Nggak nyampe. Ini akan sedotan. Sudah nanti kan nggak capek dago. Sedotan dong. Pernah yang diaminkan baik, amin gitu loh. Kena sedotan. Alhamdulillah sedang ada bilang aduh aing sedotan apa? Karena tidak nyampe. Jarang minum malah. Sok. Sikat ding. Aing mau mematikan kos kieu. Ampun ding. Nah, rasanya. Wah, hebat ieu mah rasa cai. Udah betul merasa sungguh loh. Aduh. Ayo kenal ya? Kadangnya serap mana? Kalau lah terjadi MC nginaheun deh. Oh, boleh aku nyemsian. Oh. Kalau ini nyemsian di nu hajat doang kan. Oh gitu nggak bisa naon. Di nu ngajuru bawa. Minum ngaleujeun dulu. Pegawai nu dicapak boleh. Coba cing, lamun si bisa teh menang MC ngajuru. Hah? Menang MC ngajuru. Beraliklah. Baiklah. Baiklah teh. Jabang bayi. Kadang-kadang coba mau pakuk gitu. Kita
teman mondo yang kita kena kokin itu. Bayi ayam. Hanya bola mah tidak rupa-rupa tuh pegawai di cabak kabeh. Belaan pernah harita ngiluan eta gali kaluat. Gali kubur ngiluan. Wah, sih kan yakinya miluan. Ye, kuat baru nyarter cinta mak jepnya cina osok gali kubur osok ulah ngadadak tanggal sabaraha supaya ulah bentrok jeung batur. Sok tanya kanu geuringna rek tanggal sabaraha. Jalan rek modal batur. Mau dijadwalan tuh. Aduh, Isi bentrok. aya jadwal di sini ya, Pak. Sawi mah ngilu ngagali kubur teh baheula da teu lila langsung keluar kan. Heeh. Langsung keluar wing mah. Nah gitu. Kok nyawi ngajedong mah ka kubur. Da tukang gali kubur mah tara lila keluar. Aing gara-gara Benar. Kata dogo menipu itu. Ah, tukang gali kubur teh keluar mah nya modal kaungan bareng. Pada kaki jeung mayit bener. Oh, kata kamari tiktoker eta babaturan wing maot. Oh, tiktoker eta maot panyitanya ku malaikat manjro buka kamu nae. Kamu tuh tanya-tanya. Goblok. Mereka teh pengangguran hanya tiktoker. Apaan tuh? Kemarin Parah, Lumayan lah baru. ya, lumayan baik mau ditanya depan ke malaikat teh. Wa madinuka lahar poe datu ngaji kan. Oh, tengah hati teh ya. Naon sih cenah eta teh malaikat? Apa agamamu? Astagfirullahaladzim. Gitu? Agama uing teh nempel dina KTP. KTP na tuh ka bawah malaikat. RT kene can katebus. Lamun ayeuna cenah uing nyokot KTP pasti luaseun. Eta malaikat sakudurnya ka RT heula. Goblok kuat geus jadi naon da setan. Sebenarnya kita kayak tengah malaikat. Dia atau mobil betul teh. Goblok. Gusti Allah teh nyiptakeun makhlukna teh kabeh. Kita malaikat ge diciptakeun ku Gusti Allah. Tah aya kan malaikat nepi ka ayeuna teh diciptakeun tapi can digawe. Oh. Tapi kayaknya teh. Heeh. Pan kabeh malaikat aya gawe lah ya teh. Heeh. Malaikat Israil pan. Oh. Nyabutan nyawa, terus kumaha digawe. Kadang-kadang nyebutan wis. Nyabutan tanduran batur. Coba kepada Allah. Terus Aya malaikat belum pas diciptakeun, dimimiti diciptakeun. Tapi kayaknya teh can pernah gawe. saha sih? Malaikat Israfil. Oh, nanya ke tarong. Aina henteu. Aina henteu. Kurang daripada ngambul gabung-gabung jeung soneta. Oh, soneta begitu jeung odong-odong. Aing paurna teh Kang malaikat Israfil teh heureui. Ditiup dan udah latihan. Tsunami. Aing kadang-kadang ge Israfil pen-petan. Kada urang mah cek paribasana diciptakeun ku Gusti Allah teh sunah ibadah nya. Benar. Sunah ibadah ka Gusti Allah sabab urang asal tina taneuh bakal balik ka imah kan. SMA nadakeun ka dieu teh. Apa hidup kene. Oh, can balik ka can. Can, ya kamar kata nu wae meureun. Hidup kene oke. Betul nanya gitu. Asal kita nang balik ka sana. Asal tina taneuh bakal balik ka Mitoha. Cai bae ini mitoha kene. kagak peseran da oge. Ini tadi arah gua majikan. Hebat sih ya. Saya nutup pantowe ka IPA. Akang sebel boga budak mimiti di aranan sina nu alus kalangaran entot. Halus dong teh. Nu alus budak karunya tuh ayeuna budak kurang pan coba. Gitu. Ya eta budak kurang jadi ustad ayeuna ustad entot. Karena kamu mimpin doa apa ngerasa Bapak Kiai Haji entot. Karunya. Tuh ya. Kok baheula kan ditanya ke sekolah SD ku guru. Geletik kok. Yang sangaran entot. Ayo papanjangan lah tuh. Tuh aya ku santot-entot lah. Oh ya, komunitasnya kan yang siapa cerita dicik teh di bumi
teh nya gitu icing teh bapak entot emak asa cicing barang sare ngariu saheula sarena bapak tot mak sia sih kan mah dengan panggil baterai tonton ada mak padin tot bapak Ada channel ya. kalau bagus aku bawa sumur udah umur ikut ceplong itu nah tadi masa ngariung ada mah rasuk ka jero tanu mah lepas cara kening cacing budak-budak coba kabar ayo kene masyarakat keluar ngariung di pekerja biasa tadi berangsang mah sieun ditelan kader bae jelema macet paribasana orang mah kudu dewasa nya kan oh benar ari ngabedakeun dewasa teh naonna Kang apa teh oh ayo dewasa ada ngabedakeun oh jelema beda atuh dewasa jeung budak kene mah belum cara ngabedakeun apa teh Kang aku macik mana cacing tempo buukna bu heeh kayak gitu tempo buukna di tukang cukur lamun mayar 15.000 berarti dewasa mayar 10.000 berarti can dewasa teh anak-anak Kang bener coba lamun aja menanyakan umur mana ada dewasa gitu dah saya matok ke tukang cukur lah bro atau ke tukang cukur kalau mau dicukur nah sabaraha mayarna lumayan 15.000 berarti dewasa berarti lamun kudu bisa gitu anak budak-budak kene ya kayaknya bisa 10.000 itu malah pada ngebotak lamun cukurin gratis ya mana mau gitu aduh ya kan alhamdulillah kayak orang kayak kena kapal lurah abis tapi ke jam sabaraha tapi gak suku ke aja tapi gak isu ke sangka ini topeng Sampai kemana? dibuka isu ada bentilnya oh jauh jadi kecil lain dari dalam upload lah saya sakitnya itu baru ayo lebih ke jam berapa buka saya kelas lah jangan gitu buka jam 4 buset ya nak emang sekarang hiji pelawak ke para yang di panggung modal ayo buka jam 4 kalau nggak saya gue subuh tuh gitu oh hakim adan beneran ya ulang ngundang kudu sahur aja bulan puasa kan oh ulang gitu masih ya ini ngundang kudu sahur gara-gara udah kudu saus mana pasti ya sebab nggak batur sahur kurang dihudang-hudang pun beralahan ya sahur betul godaan sahur hudang pun berapa ya tapi ulang ngundang pun sahur maksudnya cek iya pak ya eta boga nanti menang-menang ya bahala teh ngudang datul sahur teh keur sahur udang-udang usia lain nu keur hees udah keur cenah sahur udah kudu sahur ya kalau kudu nyatut breng bro Yang dikuntul putih. tajongan aku kan udah kenana deh tanya pokoknya mah dah orang makan bulan puasa teh sakedeung deui ya cepian mah kerjaan bulan deui pan puasa teh oh geus kita belum puasa geuning Tidak kena. hah ya kene dukung oh nya teu tulus aya lakenan kewe geus geget panggil deui alhamdulillah